Ayeuna sawarehna deui. Wa mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah jeung ari maknana lapad asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anta lama kana yen nganyahokeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun wa tusaddiqo jeung ngabenerkeun anjeun wa tu'mina jeung ngimankeun anjeun anna sayyidana kana sanyana dunungan urang sadaya wa nabiyana jeung nabi urang sadaya Muhammad bin Abdillahi tegasna Kanjeng Nabi Muhammad putrana Abdullah ibni Abdul Muthalibi putra pamagatna Abdul Muthalib ibni Hasimin putra pamagatna Hasim ibni Abdi Manafin putra pamagatna Abdi Manaf Al-Qurasy anu bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam Abdullahi eta hamba na Allah wa rasuluhu sareng utusana Allah ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk. Wulida dilahirkeun di Makkah di Mekah wa buisa sareng diutus biha di Mekah wa hajaro sareng hijrah Kanjeng Nabi ilal Madinati ka Madinah wa dupina sareng dipendem atau dikubur gitu dimakamkeun dupina dipendem piha di itu Madinah wa anahu sareng sanyanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sodikun eta anu bener anu leres pijami ima tina sakabeh perkara akhbaro anu ngabarkeun Kanjeng Nabi bihi kana eta perkara. Jadi naon sih urang maknana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh nyata urang nganyahokeun nekadkeun ngabenerkeun jeung ngimankeun bahwasanya nyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bener utusan Allah jeung bener hamba na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung sabada ti eta urang ge kudu apal kitu nya bahwa Kanjeng Nabi teh dilahirkeun di kota Mekah minimal apal eta gitu. Dia teh diutus di kota Mekah hijrah ke kota Madinah sareng dipendem atau dimakamkeun di kota Madinah. Oge urang kudu nganyahokeun nekadkeun ngimankeun jeung ngabenerkeun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta laras eta jujur gitu nya dina ucapanana dina nalika ngaberitakeun sakabeh perkara. Jadi mun misalna urang teh ka Kanjeng Nabi teh oh iya bener anu 80 ucapan Kanjeng Nabi urang ieu bener ngayakinkeun tapi tanu hiji ieu misalna Kanjeng Nabi teh ngucapkeun perkara 100 perkara gitu. Tah urang percaya kanu 80 mah tapi kanu hiji mah urang teu percaya atawa teu nganyaon teu ngabenerkeun. Tah eta kumaha henteu sah gitu nya. Gimana kudu kabeh we naon anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi teh wajib ku urang diimani, wajib ku urang dibenerkeun gitu nya, wajib ku urang dikanyahokeun. Eta teh hukumna. Tulina pamin dalika maka tina sawarehna itu maksudna itu perkara anu diberitakeun ku Kanjeng Nabi azabul qabri eta siksa kubur. Maksud nama lain siksa anu terjadi di kuburan ya siksa kubur teh. Tapi saur Nawawi mah wa huwa azabul barjahi.
hari nu disebut siksa kubur teh nyaeta siksa di alam barzah. Jadi alam barzah mah lain astana, lain kuburan, lain beda. Eta mah kuburan gitu, tapi alam barzah mah lain eta. Atau lamun misalnya aya siksa kubur keur jalma anu dikubur we hungkul, kumaha lamun anu disalib, kumaha lamun anu diteuleumkeun di laut, kumaha lamun anu dibeulem, anu tepikeun ka atuh meureun moal menang siksa kubur dan teu dikubur, tah lain kuburan maksudna siksa kubur tapi alam barzah. Alam barzah mah hiji alam keur jalma-jalma anu geus maot teh pokona. Yang bagaimana bahasana we hungkul adabul kubri teh da geuningan nah di denge-denge teh di kuburan teh siksa kubur geuningan nya teu katinggalinya da masing ieu teh jelema doraka ku urang digali ngagoler we angger sugan keur kumaha-kumaha teh pan dah siksaan ieu teh disebut teh azabul kubur saur sehna we mah azabul barzah tuh di dieu ge pokona mah li anahul golibu wa ila faqul mayitun ardo ta'dibuhu anallahu ma arodahu baik ayeuna nu dikubur atawa nu teu dikubur kan aya geuning nu maot teh dikuburkeun nya dina adat anu lain mah tetep we meunang siksa kubur. Da siksa kubur teh lain keur nu dikubur hungkul tapi keur nu maot we nu asup kana alam barzah. Walau suliba jeung sanajan disalib gitu nya teu dikubur disalib anger au buriko atawa diteuleumkeun fil bahri di laut sarua au akalat hudawabu atawa didahar ku satogala misalnya teh maot teh diteuleui ku buaya teu kapanggih deui tulang-tulang teh oh berarti si eta mah menang siksa kubur tapi da soalna teu dikubur lain tetep we nu ngaranan jalma anu maot mah asup alam barzah tanu dimaksud azabul qabri teh nyaeta azabul barzah gitu tu au uhriko hatta soro Ramadan atawa dibulum siga anu kabiasaan jalma naon geuning dibulum terus lebuna teh diieukeun geuning nya anger we meunang siksa kuburna mah manehna oge da siksa kubur mah lain keur jalma nu dikubur tapi keur jalma anu asup alam barzah. Iraha urang asup alam barzah nalika urang maot gitu. Tuluina salah sahiji berita anu dikabarkeun ku Kanjeng Nabi teh nyaeta naon wa naimuhu jeung kanikmatan kubur. Tina saparehna kanikmatan kubur dan tengahna ya pamin naimihi maka eta tetep tina sawarehna kanikmatan kubur tausi uhu eta dilegakeun wajah lu kondilin jeung dijadikeun lampu pihi dina eta alam barzah eta kubur gitu wafat hutokotin jeung dibukakeun jandela pihi tina eta pakubur tina eta pakuburan maksudna mah alam barzah teh ya minal jannati ti sawarga wamtala uhu jeung dipinuhan birroihani ku pirang-pirang siseungitan wajaluhu jeung ngajadikeun Allah raudata jeung ngajadikeun kana pakuburan rodotan gitu kana patamanan min riyadil jannah. Ieu sarua nah geuning ah teu lega geuning sieu jelema soleh anggar we kuburna sakitu da alam barzahna maksudna alam barzah.